Dari kawasan Jalan Tangkuban Perahu nomor 164 Cibogor Lembang, inilah 107,9 M3FM Trend Music Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dong sadayana wilujeng patepang dangu deui dina acara Rineka Sunda anu sakumaha biasa dipidangkeun ti tabuh 2 jeung ka tabuh 5 santen. Wargi dong sadayana anu masih kena maco di 107,8 FM. Alhamdulillah dina siang ieu tadi tos diuningakeun satacana wilayah dina Rineka Sunda teh disagedengeun ulang nyungkeun lagu mulut lagu gitu-gitu oge sok kasumpingan nya tatamu aya ti dinas pelayanan aya oge di bidang sosial ti pertanian aya nama ti bidang kesenian ya. Alhamdulillah oge aya Kang Padli oge tamu urang teh masalah serius penyanyi ti wilayah mana ti urang keneh tantosnya di wilayah KBB anu pernahna di Parongpong. Tah ieu urang ngenalkeun namina Kang Ibas Juna. Wilujeng sumping Kang Ibas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, aduh. Mitra. Kumaha tah, Pak? Di naon dipirahkeun laguna teh? Semohon. Agem. Ini ngajamina. Semohon. Segremene. Ieu kasima. Kasima, Bah. Kasima Atuh bintang tatamu. Mohon. Ngagenclang. Bahayu urang tadi bari ngagenclangnya. Ya, Abah mah geus geuneuk. Tapi Abah sanes geuneuk, tapi luar biasanya. Semohon. Abah kadaya loncat ya. Iya, aduh haturan wilujeng sonten Kang Ibas. Wilujeng sonten Kang Padli. Aduh, urang ngaraos bingah pisan nyawanya. Semohon KM3FM kudanget ayeuna parantos kasumpingan tatamu anu luar biasa ya. Alhamdulillah ya, Bang. Di antawisna sapertos Kang Ibas artis seniman kondang ya. Mohon. Masih keneh hanya muda terus lagi. Kang Ibas itu sabaraha lagu ieu dina ieu teh? Kalarasan dina lagu kagudang-gudang teh sekuring ada Sealbum seberapa lagu? 10 lagu. Wih, geuningan. 10 lagu. Hebat atunya. Anu kahijina teh naon laguna teh? Kahiji teh aya Tis Jahe. Tis Jahe. Aya kagundang-gundang, aya Ngalagena, aya Kabagja, aya Kawah Putih. Wush, eta geuningan. Seueur. Masih seueur sanes. Hanya 10 lagu album. Atos dikasetkeun saja. Atas kalarasan. Atosnya Atas dikasetkeun, atas meluncur, atas tersebar. Kantun saya di toko-toko meja atau atasnya Atas biasa digali. atasnya digali ya warga dangu ya di metro sadayana hoyong leureun kaset Kang Ibas ya. Pantai apa tangwa ayeuna mudah-mudahan atas aya turang ieu mah Sumohon. berbondong-bondong. Leres. Ambil sampai di Pulari wae di toko-toko. Oh, toko kaset dan CD-nya kesayangan Anda iya. Sumohon. Kang Ibas ieu teh lagu teh karya nyalira tapi aya nu ieu keunnya. Ya teh kalarasan sanes karya Abdi Nyalira. Kalarasan seueur pisan pencipta lagu Sunda anu tos panginten terus terbiret deui seniman kondang. Di antawisna lagu kaguna-guna bieu ciptaan Kang Wahyu Rohe. Wah, ternama. Kang Wahyu Rohe oge arrangerna di lobetna aya Kang Yadi Pite. Terus Kang Agus Super oge aya. Di antawisna ya. Oke, sekedap abi bade naros ya Kang Ibas. Ieu selami proses album ieu nu 10 lagu tadinya mohon eta teh prosesna sabaraha lami gitu. Prosesnya teh kinten lumayan lami kan. Memargi pamisa album mah kitu teh butuh perjuangan dan doa. Kirang langkung genep sasi. Dikawi tek vokal dalam rekaman dugi ka syuting, dugi ka meluncurna kaset sagala rupi sumuhun kirang langkung genep sasi. Tapi menurut Abah eta salami genep sasi. Kumaha kitu nu bade kita capeknya kalintangannya perjuangan pengorbanan waduh gitu ya. Kinten ya Kang Ibas salami genep sasi tangtos tanya
dama bedan aing dama ayo ses dama ngajanjikeun sanya ge ngajanjikeun tetep we nya proses mah. Waktu stacing ayap suka duka kumaha ieu? Suka dukana, bade sukana heula, bade dukana heula. Pasti ya setiap pekerjaan itu ada suka duka. Pasti ada suka dan dukanya. Sukanya mungkin kita dalam bentuk apa? Bentuk rekaman atau perkokan. Mohon. Ya, terus syuting kesana kemari. Iya. Gitu. Iya, semua. Terus banyak kenalan juga dalam proses itu. Mohon. Gitu, seperti ya Nambah kita- saudara, nambah wawasan, sih. gitu. Terus bisa bertemu dengan pencipta lagu Sunda yang Alhamdulillah. berkompeten, yang seperti itulah sukanya. Sukanya. Kalau dukanya, ya banyak hambatan dan rintangan. Itu mah Itu bumbu-bumbu mah ya. iya, itu mah sudah biasa ya. Sudah biasa, pemanis. Waktu syuting mungkin hujan lah, Mohon. teknisi lah, ada gambar Iya. teknisi apa segala macam. Oh, Pak, atau Kakang Ibasnya orang terus. Itu kalau menyikapi hal seperti itu kumaha eta? Disabari atau diikhlaskan? Tangtos nama kedah gaduh kasabaran anu langkung kan ya. Mohon. Sabar anu langkung dibarengi dengan keikhlasan. Terus. Tangtos nama lillahi ta'ala. Nah gitulah. Luar biasa. Harapan Bayana orbit ya, orbit ya. Lalu disebut mudah-mudahan menjadikan satu jalan ya. Kasnya. Terus. Mudah-mudahan seunungna oge anu naon memelang manggung. Amin. Nah eta tujuan namanya. Eta tujuan namanya eta kan manggung. Tujuan sadayanana oge eta. Nah, mudah-mudahan. Oke, semua Pak. Ku adana talkshow panginten Kang Ibas Sumpika Entri FM nya bahnya. Mitra-mitra tiasa panginten nonton di YouTube channel 107,8 M3 FM, di share, di like, di komen ya. Anu tetiasa ninggal ayeuna tiasa nonton ya Pak. Biasa mungkin bakal diulang ya. Oke, balik kita sadayana boh pilih ya hoyong naros. Semua. Ya. Mohon Pak. Hoyong ngawangkong. Ngeunaan pengalamannya, berkenalan, bangga biasa ngalangkungan ke 08 hiji 22087 3388. Ya, diantos. Diantos ya. Kanggo kami mitra setia ieu. Bilih yang silaturahmi langsung mangga ya. Mang pangumpu. Aya di dieu. Gimana di fotonya Pak? Apa pas mesti ulang? Apa di foto ieu? Iya. Sabar mayar teh banyak. Wih, saya tak bener mah susah. Balik kita sadayana ulang sadaca dinya artinya milih ya. Sadaca non teh aya nu bilih teh cara nu lebet. Mohon aya titis jahe. Urang dangukeun deui nya. Puterkeun deui lagu titis jahe. Biar jangan dangu. Pas ya alhamdulillahnya tadi teh urang geus ngabahas tentang album. Terus asal muasal lagu. Kapan coba Kang Padli naon ya? Ya, Kang Ibas panginten ngagaduhan fans club gitu. Panginten sebatanna naon? Sebenarnya keduaan fans club di sebatanana Wargi Ibas. Oh, Wargi Ibas ya. Tah Wargi Ibas panginten oge tiasa follow di Instagram, di Facebook ya. Semua tiasa ninggal kegiatan Sebenarnya saya dinta aya. Sambil ngaros si aya juga. Aya, nunjuk ngagoreng aya, komplit pokoknya. Sambil nunjuk si halulang. artis serba bisa, Bang. Multi talentan, Kang Oh, talentan. Apa ingat atuh kan. Oke, tong bilap, di subscribe, di like, di komen. Lihat kamera ke sana. Kalau ke mitra M3 tong hilap channelnya di subscribe, like, komen, and share di M3 FM. Iya. Ya, 107,9 M3 FM. Ada Ibas loh. Ada Ibas. Jadi gaduh. Jangan lupa saksikan ya. Iya. Kang Ibas ada kesan pesan tuh. Kang Mitra ya. Kalau ke mitra M3 panginte. Ayana. Kan beda aya namanya Betul. Usum corona, kajate usum. Mohon Kedah usum grup. eta sing sabar wae. Mudah-mudahan ieu corona teh sing engal lengse, sing engal teu aya, sing engal diangkat ku Gusti Allah. Segera mulih di ka ieu Segera kalem mulih semuhun pokona mah urang perekonomian
mudah-mudahan sadayana sing sabihara sabihari deui Amin. sing engal normal deui. Amin. Kamu sadayana dadampakna geuningan teu ka seniman hungkul. Leres. Dadampakna ka sadayana sana seniman hungkul. Mohon. Jadi sugeng teh ngaraos kawantos nya karaos ku diri nyalira. Mohon. Aku aya dampak corona ieu teh janten. Iya. Serba kehamat. Oke, Abah Kang Ibas atas maparin pesan dan pesan memotivasi kamu mitra itu sadayananya semohon mangga ulah di ka Abah anu bade didugikeun. Kakang Ibas untuk non pisannya kita kasumpinganana. Oke, mudah-mudahan Abah mah hanya dedel doa wae. Mudah-mudahan album Kang Ibas sing laku. Amin. Kang Ibas nya sing serone ieu anu nangap. Amin. Sing seujeub. Amin. Anu tadi menan Abah hanya pesan nungkul. Mohon. Ulah sieun ku capek. Leres. Udah ku capeknya. Mohon. Oke, mohon pisan ka Kang Ibas anu atas sumping ka 107,8 FM ieu. Mudah-mudahan aya manfaatna ieu nya. Amin. Oge panginten ku ayeuna Kang Ibas teh mitra MT teh langkung ieu deui. Mohon. Maka nuhun pisan dina sampinganna mohon. Oke, sekali deui disempuri ngaturkeun nuhun pisan kanggo ka M3 FM anu parantos golem simkuring Kapok. moal diantos deui pokona mah kanggo ka M3 FM sing jaya di udara tetap jaya di udara sing ngajeng teras sukses teras Amin. mohon pokona mah M3 FM juara. Amin. Salam kau kulawarti sareng salehan kamu ibu ramanya Ibas ya. Iya. Ya Abah, urang panggitan ngahaturkeun nu pisan ka Kang Ibas kana kasumpinganan mudah-mudahan naon sagala rupiah anu parantos didugikeun ku Ibas ya. Sing ngajantenkeun ilmu anu bermanfaat ya. Mohon tah gitu ya. Oke panginten durasi Ibas parantos cunuk kana waktu dengan kana mangsa. Kita kembali ke laptop. Mitra M3 panginten dina ngobrol pasosontan ieu dina acara Rineka Sunda simkuring sasarengan Ibas Juna dina talk show ieu ya. Tong hilap sakseni teras di YouTube channel 107,8 M3 FM. Di like, di komen, di share, di subscribe ya. Sebanyak mungkin. Mohon. Panginten Kang Ibas bari pamitan heula. Sekali deui hatur nuhun pisan kanggo pamitra M3 FM sadayana anu parantos mancok tetapi anu nuju mancok. Nuhun hatur nuhun simkuring panginten teh simkuring dicekapkeun wae dugi ka dieu. Jangan parantos tanya kapan. Mohon disimkuring Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun pisan Kang Ibas. Nuhun hatur nuhun. Iya, saparantosna Kang Ibas atuda sami simkuring oge baris ulur pamit. Oke tuh. Sadana pada dilanjeng ayeuna segmen 3 ku Abahnya. Abah deui. Sumohon. Simkuring haturkeun nuhun pisan ka mitra sadana atuh hapunten samodaya kalepatan. Insyaallah sareng simkuring padliho kita tepang dina acara bersami jam sami urang pungkas akhir moga mobil topik wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhide ka Abah Jibril Ganteng. Permios. Mitra M3, jangan kemana-mana loh. Setelah ini masih banyak acara-acara yang bagus.